Cek aing nya si Wawan Kribo mah pasti wen yang masalah. Wah jeung monyet tidak dihakan. Rasana teh palal begateul kana bibir Ah. Anjing. Dahar ini kepala. Siapa? Mamen. Coba anak orang diberian jamu monyet Ya? juga nih. Woi, Naon sih serius sorangan? hante. Keneangan ieu orang teh supa. Asup usum hujan biasa sok aya supa meureun euy. Supa. Hujan lagi kakarek atuh. Ebet sugan we. Ya mau bedugna mah geus. Ayo di mana nih? Pas di mana ente? Ah biasa we guys. Iya kukurilingan saya. Geus dahar can. Ayo dahar mah acan pan ieu keur neneangan. Ah, orang boga dahar ngeunah ya anjing sia. Bener. Supa Lain. Nya teuing lah bukan mah highway tuturkeun kumaha urang we. Ya, dia geura. Aing kela satengeun ieu kela. Nah, dengan aku mah hayu we. Orang boga dahar ini belah dia. Naon dahareunna na? Ayo tuturkeun we. Kumaha orang apa ente mah dahar we pokona mah. Sampe. Lain. Ya, orang kamari di dia orang manggih dahareun ngeunah sia euy. Kelacuang neangan heula ya. Ya, apa tangka ieu teh? Naon teh? Tangkal nasun gokong ieu teh coy. Naon ngaran? Pangneangan dahareun nu siga ka umaricna, nu ka urang teh ningan anu Kumaha? anu ngeunah ningan anu siga. Nya cenah ngeunah, Geunah. Si Gampang eta mah. Si Bae mah. Di dieu mah, di lembur ieu mah loba. tahu. Loba di dieu. Hayang nu kamari. Kamari. Berekeun ka Anu kamari mah da kudu ieu, kudu keur halodo. Dak teh dina nu kararieu teh tah bararijil Heuh sok teangan buru. itu. Dina nu kieu teh bararijil tah. Lain ya. Biasana mah take teh. Jambu monyet teh nih berekeun si Mamen. Ulah karunya. Cuk urang ge ekor. Ieu. Ieu hayang apal. Biar aing gede ngadaran jamu monyet anjing. Ieu teh. Gitu goblok. Wah, anjing, kieu aya sutradaraan teh cai ge. Da kala ditarikeun nyahoan cai ge mana ya? Karunya aing makerkeun ukur aing nu ngarasakeun mah gitu. Jeung di dinya gatel. Bah, Gatel. Engke ngahagan rangina. aing ge. Gagal ya mah.